Terus saminggu teu masak-masak, ieu aya bawang kucai dina kulkas oge tuh saminggu baraya, assalamualaikum baraya. Padahal harita teh nya keur meser teh hoyong pisan ieu bawang kucai gitu, tapi na teh horea masakna teh tos saminggu teu masak-masak, mam teh saaya-aya we jeung bala-bala aja atawa meser gitu, keur kedul masak ieu teh baraya. Tah kamari teh meser ieu we, meser tahu disimang sayur, rek dipasak cik teh eta bawang kucai teh lebar daripada buruk, jadi we maksakeun masak keur mah ayeuna teh lapar, teu aya nanaon di bumi teh, jadi we maksakeun masak. Gampilnya masak bawang kucai mah eta we bumbuna mah bawang beureum, bawang bodas disisik, terus dicabean, terus we tahuna teh digoreng heula ngarah teu ancur. Emang baturna nya bawang kucai mah jeung tahu atawa lamun teu jeung tahu teh geuningan sok jeung tempe, tah urang raosan heula ari pek teh asin baraya, hayangeun kawin. Tah ieu teh digulaan deui we ku abi teh teras diraosan deui, tah ayeuna mah teu patos asin teuing, tah tomatna teh terakhir ngaran teu lembek kitu tah. Jadi berwarna masakanna teh kitu tah koneng, oren, hejo kitu tah, tah tos asak hayu urang tuang sareng bawang kucai ieu. Alhamdulillah raos tuang teh nyelir oge komo meureun nya lamun babarengan kitu tuang teh meureunan raos. Teu aya batur hoyong botram-botram teh abi mah baraya nyalira we tuang teh, geuning alhamdulillah tos seep ieu teh sangut teh. Alhamdulillah wareg teh ieu mah teu enak wadahna mah. Assalamualaikum baraya.